Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Ani Anggraini abdi sebagai ngawancara sareng rerencangan abdi. Abdi Riasi Putri Ajira. Abdi Elsa Natasha. Abdi bade ngawancara rerencangan abdi saputer sakola. Teh Elsa sareng Teh Riasi di mana Bu Mina? Abdi orang Cipendey. Abdi mah SMP-na sakola di mana? Abdi di SMA SMP Muhajirin 3. Abdi di Riyadul Jannah. Teteh pesantren Nya. Nya. di pondokna kumaha teh? Resep. Nya resep serencangan lah. Tapi pas kelas 7 nama ciri Nya sedih soalnya wae soalnya kan Betah. karek lebet. lebetnya. Betah teh teh. Awal namanya ente betah gitu. Acan betah lah. Tapi lami-lami mah betah gitu. Ayeuna SMA di mana? Di SMA 2 Subang. Sami abdi nya sareng Teh Riasi. Kunaon teh ngalanjutkeun di pondok deui? Alim we hoyong ka negeri. Pengalaman baru sareng banyak apalana Oh, di pondok teh. Hayang ngajaran ieu nya. Sakolana teu pondok wae. Aya ngajaran negeri. Pas di bade ka mana teh? Bade kuliah. Abdi ge bade kuliah insyaallah. Amin. Amin. Kuliah di mana? Abdi mah hoyong di Unpad. Abdi ge sami hoyong di Unpad bilih aya rezeki nama. Amin. Amin. Bade jurusan naon? Teterang can terang. Abdi mah jigana bade kebidanan meureun. Masih mikir-mikir deui teh. Nya wae mikir-mikir heula. Masih pelin plan ayeuna can mateng pisan. Ayeuna umur berapa teh? Abdi umurna 16. Abdi karek 15, engke Juli baru 16. Kelas 10. Ayeuna kelas sabaraha? Abdi kelas 10. Sami. Nya. Sekelas. Nya sekelas. Kunaon hayang ka SMA 2 Subang? Teterang di iya ku ibu di disita ku orang tua. Abdi ge sami. Caket teh sareng bumi. Jauh, lumayan. Ngekos apa henteu? Ngekos. Abdi mah henteu. Uih. Mangga motor ka dieu. Nya. Sami abdi ge tapi abdi mah dianterkeun ku teteh biasana antar jemput. Oh, berarti ngekos sareng tetehnya. Sareng Tari asik kerontong ngekos. Ulaheun ulaheun ku Ulaheun. ibu nya. Melang cenah. Ih hoyong ngekos henteu? Nya hoyong tapi ulaheun. Teteh di SMP ieu teh ngiringan eskul naon gitu. Aya eskul di Aya ya eskul. nya abdi ge aya tapi henteu Aktif. teu aktif teuing juga di SMA teu negeri berjalannya. ayeuna gitu. Ari aya di SMA eskulna naon wae? Seueur tapi eskul mah. tapi jarang. Ngiringan eskul naon wae? Abdi ngiringan eskul pramuka. Abdi paskibra hungkul. Pramukana naonan teh? Nya seueur. Cekap sakitu ti abdi sareng rerencangan. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.